Ngadama stok cai di pipir imah tapi bari nungguan tahuran cai urang bari ngami supaya naheur cai asak beteng oge wareg. Seperti biasa lamun nek naheur cai sagala diakutan heula tah nu diakutan pertama teh tahuran caina anu dina teko. Lanjut ayeuna mah urang ngahurungkeun seuneuna. Alhamdulillah ieu teh seuneu teh da sok babari hurung geuninganan komo ayeuna mah usum halodo. Hilap ku abdi teh lamhan suluhna didedet-dedetkeun ka lebet kitunya supaya tereh ageng si seuneuna teh. Ieu ge teh lami seuneuna teh hurung ageng geuningan lanjut abdi teh bade ka bumi heula ka dapur bade ninyu heula mie. Biasa mie nama mie papolit abdi mie jarit. Lanjut ayeuna mah urang nyiapkeun cengek, cikur weh ayeuna mah urang geprek we heula. Mohon pan ieu teh kanggo bumbu tambahanana ditambihan cikur sareng cengek teh supaya engkin teh rasana jadi rasa-rasa seblak gitu. Tas si coetna urang singkirkeun heula lanjut ayeuna urang bahe-bahekeun perbumbuanana. Tos sadayana dilebetkeun mah perbumbuanana mie na oge asak we. Tapi samemeh mahekeun mie na urang bahekeun heula cengek kana wadah mangkokna tah lanjut ayeuna mie na urang galo-galo ning tutos dina mangkok mah. Tuh geura pamirsa warnana ge meuni cantik kieu hayu urang aremi. Penga mina di dieu di pipir apan nyaeta pan bari nungguan seuneu teh ya. Tah ayeuna mah urang siapkeun heula keler nyaeta ieu teh wadah beas ku abdi teh dicuci heula diganti ayeuna mah bade kanggo wadah stok cai. Muhun nyaeta pan teu gaduh wadah nu ageng jadinya entos we eta teh dijantenkeun wadah cai. Tuda oge naheuran wae cai sakedik-sakedik teh jadi kararagok kitu. Jadi babari seep cai teh atuh naheur caina pami dina kompor mah tere seep matakan ku abdi teh di dieu naheur cainana teh di pipir jadi nyetok gitu beh tiap hari teuing naheur caina. Tah salaresna mah di dieu teh abdi teh ngami teh bari ngobrol sareng tatangga da nyaeta aya tatangga di dieu teh ngan cuman kabenaran we henteu kapidiokeun. Rencang mina dibaturan kurang ginang nasi nyaeta tinggal sakedik deui ning tuh pamirsa seep rengginang nasina mah keur kamari teh ngagoreng nasa kedik ditambihan we geuninganan dara resepen pisan. Muhun alhamdulillah pisannya ari barang damel seueur nu raresepen mah jadi sok sumanget kitu barang damelna teh. Tuh geuningan pamirsa mie ge seueur keneh tapi caina tos asak aya mah urang bahekeun we heula kana keler. Tah ayeuna urang naheur deui cai anu katilu da ieu teh masih keneh panjangnya pamirsa naheur caina oge masih keneh lami keneh janten dugi ka dieu we videonanya pamirsa hatur nuhun kanu atos nonton.